ribu jelema nu zarah ka Gus Dur teu diasingkeun deui tanda eta adalah jelema nu dicintai ku Gusti Allah. Keur hirupna atuh kabeh ge boro-boro pamarentah kiaina sorangan nu buta dituturkeun. Kabeh kalar itu bae kusabab lawan ruang lingkup urang. Teu nu salah kabeh ge kiai teu percaya ka Gus Dur kana kaistimewaanna pantes lantaran kakarak datang ka dinya ruang lingkupna. Kiai anu percaya langsung ka Gus Dur pantes lantaran geus leuwih luhur meureun ruang lingkupna. Eueuh nu salah jan nu salah mah tukang beca. Sakitu bahaya tah mah. Tuh bebeja deuk narik didorong-dorong. Sakit. Masya Allah karim ya Allah ya mal kaharti. Mal kaharti. Kaayaan dahaga jeung lapar luar biasa datang ka hiji kampung kunaon atuh datang-datang eta kitu pager teh langsung nu dengdek teh dilempengkeun bae ku Kangjeng Nabi Khidir ditoel ku Kangjeng Nabi Musa mun urang menta buruhan atuh ulah main lempeng-lempengkeun bae maning sakalian digulingkeun ku urang. Ai urang teh dibayar pan urang kaayaan dahaga kaayaan lapar mun urang atuh ayeuna pasini heula. Teu kahartieun ku Kangjeng Nabi Musa mah malah ditegeran ku Kangjeng Nabi Khidir. Ternyata di handapeun pager eta adalah aya benda anu mun digulingkeun bakal kanyahoan benda tersebut sedengkeun eta adalah milik yatim. Teu kahartieun moal kaharti atuh. Lantaran geus ditempokkeun kana hakikatna. Ieu nu halala dir di dieu teh hakikatna macan kanyahoan, aya wujudna mah wujud manusia bae, aya huluan, aya leungeunnan. Pan aya hakikat manusana mah wallahu alam, ja hakikat manusia mah pan datang ka jati diri. Ternyata meureunan mun urang ditempokkeun ka hakikatna mah ieu teh meureun aya nu mau, aya nu gajah, aya nu ora, ya minimal buaya lah. Bo kumbung-bungna buaya sebagian cenah. Canu nyaho nya napang buayana. Gusti Allah nu teu urang teh teu jauh kana hakikatna lamun mama obar di Garut sasalaman bae ngeumet terus ka jelema ketika salat teh teu wudu deui pan ditoel ku muridna mama. Kulan pan teu wudu deui pan tadi sasalaman jeung saha ai tadi ngabring sasalaman janu katilaiku kula mah monyet kabeh ja ai jeung monyet papan sasalaman teu batal atuh teu bae nya nama salat bae geus dideuleukeun hakikatna eta teh monyet bae kabeh. Urang lamun dideuleukeun ka hakikatna manusia nu wujud bentukna mah manusia padahal hakikatna mah wallahu a'lam. Meureun urang ge ingis embung kaluar meureunana hayang di jero kamar bae ko mau panganten mah. Batu moal daekeun kaluar can anggeus hanca. Aduh Gusti Allah, ieu gaji kawalian teh hese. Boro-boro ngalaksanakeunana metakeun macana ge hese. Urang mun nyaritakeun hikam hese jasa, menerapkeun supaya kaharti kana jajantung teh hese. Lantaran tama lain caritaan mubtada khobar, lain caritaan bilagah musnad jeung musnad ilaih, lain caritaan mantek qodiyah kuliah jeung juz'iyah, tapi caritaan rasa nuangkeun rasa syekh atau ilah, rasa tauhidna teh dituangkeun dibentukkeun jadi hikam. Kuari ku urang dicaritakeun ku urang nu can boga rasa deuk kumaha nambungna. Ndek kumaha nyambungna lamun jelema nyaritakeun baso sedengkeun can nyorang ngadahar baso ndek kumaha nyaritakeunana. Okos aya kiai walimatu saparnya nana encan ka Mekah ditah nyaritakeun urusan ka Mekah. Mau tidak mau pan nyana nyaritakeun sagala sa'i, sagala tawaf, sagala mah geus teu bereres pan eta can ka Mekah pan nyana. Kos urang ngadengekeun caritaan babaturan urang nu tos papanganten. Baturang teh tas papanganten bebeja anu haju kurang diceritakeun dia tuh moal akur. Sebab itu mah perasaan ari ieu mah dongeng. Atuh moal bisa. Ya jenting kumaha ge moal akur bae geus. Tah nyaritakeun rasa moal aya anggeus-anggeusna.
kurang buka rasa bogoh ka hiji awewe sok gerak tulis pakai surat ujian anak 5 example moal bisa moal anggeus nyaritakeun cinta doang ge jeung nyana waduh moal ka sumur-sumur pareum dicaritakeun jelema nganjang ka imah bebenena ceuk benaon bae ge naon ku hanteu diomongkeun neng ai tangkal rambutan nu di dieu teh mah si tuar teh mah geus lila ai tunggulna aya keneh geus beak atuh harita waktu dituar teh sirungan deui teh henteu cek nya teh terus bae teh aju kubari kumaha ieu di mana tunggul tah di dinya kuring geus aya konblokan coba urang deuleuy anggeus da anggeus tunggul bae ge aya nu disisir teh sumur pareum teh aya keneh aduh aya mun urang deuleuy yuk ngagejebur habak ka dinya moal geus sebab naon caritaan tinu dipake karesep ku urang mah ngeunah bae indah bae nikmat bae kadengena ku urang boro-boro bahasa cintana keur nyarekanana ge waduh asa diusapan bae urang dicarekan ku kabogoh nikmat jasa terus tiis jasa haju diciwit ku jasa deui Masya Allah pohara jasa andai kata kumanehanana ditampilingan ge tadah moal kudu ngalawan bahkan nyana bebeja ka babaturan atuh aing beureum ditampiling ku bebena bangga jasa tolol henteu coba eta ji atuh moal anggeus urang nganekeun jelema nu keur bobogohan maning dirante apa ka ditu nah ieu ge sarua cinta ka Gusti Allah moal anggeus sejuta rasa aya di dinya kabeh urang nyaritakeun zikir bakal rasana beda nya maca Quran rasana beda salat rasana jelema anu geus mahabbah ka Gusti Allah hese nyaritakeunana babandinganana geus pokona mah sulit dicaritakeun salat eta lain sakadar engkugan ruku jeung sujud tapi kapanggih jeung Gusti Allah kapanggih jeung afalna kapanggih jeung sifatna kapanggih jeung sagala rupa nu mantep keur salat eta senyum sorangan mantep besi aya di lembur keur salat seserian sing ade paling bawa ka grogol bae nah ieu urang geus datang ka dinya maksudna ieu geus datang ka dinya tah wa minhum tina sawarehna ashabul ahwal mana ya jelema yabqa fil hal nu tetep dina hal ba'da tamakkunihi fi suhud sabada nyana kongang dina suhud tetep dina hal bae nu mantak fayakunu kutuban fil ahwal maka ayalah manehanana sebagai wali kutub dina ahwal kama taqaddama min anil bistami sakumaha nu geus dicariteus ti heula tadi caritana ti Abu Yazid al-Bistami moal karasana naon ge mun keur aya dina hal illa anna sahibal maqam ahalun lil iktida wal ihtida angin sanyana sahibal maqam diahlikeun kana dituturkeun jeung nuduhkeun lamun aya jelema pangkat sahibul maqam bisa ngamuridkeun nyana bisa ngadidik ka muridna tapi lamun sahibul ahwal moal bisa bikhilafi sahibil ahwal pala yuqtada bihi fi hali sakari teu meunang dituturkeun dina nalika sakarna mentek cek Imam Ghazali dina Aufaq lamun aya hiji waliullah keur sakar nyana teh keur majzub kemudian nyana nyaho dibere nyaho rahasia-rahasia Al-Qur'an mun dibaca ieu sakitu rahasiana anu mun dibaca ieu bakal kieu rahasiana dibuka hikmah Al-Qur'an ku Gusti Allah dalam kaayaan nyana keur majzub eta kitab teu meunang diurukeun teu meunang dibaca kitab eta kecuali ku ahlina jang dirina bae sorangan ka batur teu meunang didikeun sebab naon nu ngarangna keur sakar keur mabok nu entek nyana nganyatakeun Aufaq ulama ieu dalam kaayaan keur aya dina waras cek Imam Ghazali silakan besi endek dibaca silakan besi diurukeun asal boga guru kitab Aufaq kula ngarang kitab Aufaq dalam kaayaan keur sohu keur cager dibejakeun ku Imam Ghazali nage sebab lamun aya jelema ngarang kitab hikmat kemudian dalam kaayaan sakar atau majzub eta kitabna haram dibaca bahaya lantaran nyana keur teu eling engkena begitu nyana eling ge hasil karangan nyana ge kaget wallah ieu jadi kos kieu karangan uduh ulah
Nyanana sorangan kaget kok bisa jadi kieu tah waktunya keur ngarang keur dibukakeun diplongkeun rahasia-rahasia Al-Qur'anul Karim ngan nyanana keur teu eling teu meunang dibaca ku. Untuk ayat kuari tafsir Imam Setuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Eta anu ngarangkup adalah cucu nu ka 18 Syekh Fadil. Eta teh penuh hikmah tafsirna. Nyana ngajelaskeun kaula keur ngarang tafsir ieu dalam keadaan sehat, lain dalam keadaan sakar. Sebab mun dalam keadaan sakar teu meunang dibaca ku urang. Teu meunang dibaca. Nah kitulah kaen mantak aya murad, aya murid. Wali lamun wali murad eta lolobana sohibul ahwal, teu bisa ngamuridkeun teh mah. Sese teh nyaho di mana mimitina. Ngamuridkeun teh teu bisa, tapi lamun mimiti mah awalna ieu naik ka dieu, naik ka dieu, naik ka dieu. Walaupun nyana engke katerapan ku hal, mesti katerapan ku hal heula. Walaupun sajam, setengah jam aya engke halna. Tah, atawa sapoe, atawa sabulan wallahu a'lam. Ngan ke cager be sohibul maqam, ieu bisa nyana. Nyana bisa ngajelaskeun ka muridna di dieu heula sia. Di dieu karakter muridna. Ieu mah beda engke bakalna perjalananna si A jeung si B lantaran karakterna anu berbeda. Geus carana ge berbeda. Kuari watak urang ge aya anu resepna ka ngaji alat, aya anu resepna teh ka ngaji fikih, watak. Aya nu resepna teh ka ngaji tafsir, aya nu resepna ka ngaji hadis. Eta karesep-karesep eta teh bawa ti ajal. Tah eta bawa ti azali eta mah teu bisa dirobah tah mah. Nu kos kitu pamere Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ku urang ka diri urang aing resepna naon. Coba tafsir teu resep, coba hadis teu resep, coba alat teu resep, coba fikih teu resep, horeng karesep. Karesep. Tata lamun endek dididik bisa, nek dididik teh bisa. Sanajan jawara, watakna watak pembunuh bisa dididik wali mah. Ieu adalah politikus. Politikus teh ieu teh sok politikan naon bae. Jadi sesuatu apapun selalu dipolitiki. Salah tah ngomong tah, siapa teh nyawana naon tah? Atuh aing mah aing bae siapa sia. Mun kadenge kuali politik kok dipolitiki. Atuh geus kumaha aing bae lah pokona mah. Masyaallah, tak eta teh bisa ditaklukkeun lantaran boga alat. Wali teh nu geus diangkat jadi khalifah boga alat jang naklukkeunana. Mentek cara naklukkeunana beda. Ieu resep ka ngaji Quran ku cara maca Quran. Ieu resepna kana wiridan, cara wirid. Ieu resepna teh ieu mah ku maca sholawat. Ieu resepna teh ieu zikir mah tetep enggak dibere zikir mah. Ngan watak-watakna teh ieu dituduhkeun. Kuari resepna ka musik, dibere musik. Ulah kaget dina ilmu kewalian mah. Ieu mah pada urangna bae mah keur caritanya. Ulah dibejakeun ka batur ulah. Engke main musik kabehan. Nah teh kese nyaritakeun ilmu kawalian. Hese nama tuh moal ka hati atuh moal ka harti. Ja juru miah gecan becus. Tu juru miah gecan becus ge ilmu kawalian ieu mah keur carita. Ieu jelema sia resepna kana naon maca Quran teu. Maca kitab teu. Shalawat teu resep. Sia naon atuh ka resep kula mah lamun musik resep. Oh, meuli sia resep gitar apa resep organ? Duanana. Dua beli. Jualan habak sia. Organ. Iya nu teh. Pancerek kieu nyawan bae nang ti Habib aing. Habib kos kitu teh. Nah, dibere ku urang notna. Seserian ali bere. Aing ge kasurupan meureun. Jatilok biasa nama Bib. Nah iya dibere teh. Tapi lain jam hiburan. Ingat, awas. Dek dibilukeun ka Gusti Allah. Lantaran make Quran teu aya watak Quran. Make sholawat teu aya watak baca sholawat. Maca kitab Fathul Muin puyang nu aya. Maca Bukhari, waunangan ka Haji Bukhari. Saya wah ya musik guru wali mah kos gitu ayo musik sih musik naon sih anu nyanyi nu bisa nah di balik kerudung
sok kayak gitu nyanyi biasa terus engke kan dina nyanyian teh terlena aya ngeunaheun nyana teh poho ka sagala rupa nu mantap kata joget ajug acungan ge eta poho kana naon bener kan sia osokan jadi ilmu kawalian teh kos kitu tapi lain dek jang hiburan lamun jang hiburan jahanam bagianana idek lawan dia dek ngabilukeun karesep dirina melalui musik dah sia engke terlena nyana tas saat terlena teh dibilukeun ka Gusti Allah kumaha carana atuh itu nu nyaho lain urang khalifah nu nyaho mun keur gitar di mana sih mimitina ya di A emang aya kitu A hah ayo sia di D apa aya D oh di G suara G ye Haji Pudoli G ye jadi kudunya orang pelebah mana ye tok geura ngagitar ndek ngaritem ndek ngabas silakan jih atuh ilmu kawalian mah kosi batak Gus Dur nyaho bae ge musik nyaho main bola nyaho sagala nyaho lantaran aya jelema nu terlena ku main bola tonton Gusti main bola tapi dek dibilukeun lain dek ditah nonton main bola hiburan lain dek dibilukeun ketika terlena hoya teh keur fokusnya na ngaranna bilukeun ka Allah bisa teu ngabilukeun anak teu bisa ulah sia bisa teu ngabilukeun anak bisa lantaran geus boga guru cara ngabilukeun anak kieu silakan tanu mantak ulah kaget lamun wali nyuling mantak sing ada tah tukang suling omaira mau bawa wali eta ngacak seperti ngacak ilmu kewalian ieu dek carita naon gitu nurunkeun jadi di dalam urat jaka bae bisa jadi wali bari sajarah di wali sebab jadi wali mah bisa dikasab lamun jadi nabi teu bisa ngan engke urusan hasil jeung teu hasil mah sabada berangkat ai urang mah kuari atuh berangkat ge henteu nek jadi wali di mana lain wali nikahkeun mah teu bisa tah iyalah keistimewaan seorang khalifah ingat ketika Tuan Syekh Abdul Qadir digarong ku 12 garong jadi wali atuh garongna jadi wali mah deuk kumaha atuh je atuh urang deui da karek adu kotok doang itu mah garong pembunuh jarang diwali nu mantak eueun naonan karek adu kotok mah pale kotok adukeun deui ulah pesimis jeung ulah suudzon mantak Gus Dur teu pernah suudzon datang Cina ieu datang Kristen ayo datang bule bila perlu yang lebih bule lagi ayo masalah maksudna dek dibiluk-bilukeun mampun teu ketika teu mampu atuh urusan nyana teu geus dituduhkeun teu bisa urusan nyana tah mah Allah nu mere hidayah mah ngan satungtung datang atuh mal kaharti nu mantaknya datang ka jelema luhur mah macem-macem anu rapih pakaianana awewe datang anu kurang rapih datang nu make rok mini datang anu susuna mentol datang aduh Cak Habib ini dia atuh lamun haju ngolembar cak Allah kakaraknya dicoba kuno kos kitu saya geus ngolembar dicarekan ku Gusti Allah ai urang meresepna kanu kituna sih lain dek tutulungna ai wali mah dek nulungan ieu teh gerak Allah datang ka dieu makhluk Allah datang ka aing makhluk Allah ngagerakeun Allah lamun haju aing resep aing dikutuk ku Gusti Allah geus ulah paling tanyakeun nomor HP-na bae sing hade lamun jelema geus asa didelekeun ku Gusti Allah nu datang bakalna berbagai-bagai bermacam-macam bila perlu nu make sempak kan asa ulah asa saha bae biasa maksudna atuh aya sesama deureus bae gitu geus baal kaharti loba lah kiai nu ngomong lah cenah bantah mah datang na ge nu raradutan bae deuk kumaha ibadahna ulah urusan batur sia bae datang ka mana heulana riweuh amat atuh ngariweuhan batur buat ting batur mah trekel geragag ulah sok karieuhan batur engke ulah suuzon nyana bae geus datang ka mana heulanan
Jada geus datang ka mana, mun magahan datang ka mana, mun zikir datang ka mana, mun morokobah datang ka mana, ulah sok tetang mun kos kara itu ge cenah eta mah hayuh bae di hareupan. Ye atuh indah deuleu susu. Lamun urang aja ngolembar bahaya. Allah sing hade. Pan sia teh keur didaekeun pugu gerak sia geuna ngagerakeun Allah. Dicoba ku Allah tak nu rapi, dicoba nu setengah rapi, dicoba anu kadeuleu sagala rupana. Mun urang teger cak Allah, ya anta habibi, ya habibi ya Muhammad, ya habibi ya tugimin. Ji atuh deuk disadikeun ya habibi, anta khalili. Kakangjeng Nabi Ibrahim anta khalili, kakangjeng Nabi Muhammad anta habibi, sanggeus dicoba. Atuh urang ge sarua itu ka Nabi, ka urang ge sarua. Ya Habib Razak, anta habibi. Woi, cak Gusti Allah. Menang dua poin. Ya Habib Razak, anta batal habibina. Aduh. Ji atuh tambah per detik, per menit, per jam, per hari selalu didelekeun ku Gusti Allah. Naik turunlah pangkatnya teh selalu. Dicoba ku susah, dicoba ku sugih, dicoba ku gering, dicoba ku sehat, dicoba ku pemandangan-pemandangan. Ieu kabeh cobaan. Mata aing mere mata ka sia, lain nu sia mah hak pake doang, aing make aturan. Nu mana nu kudu dideuleu jeung nu mana nu teu kudu dideuleu. Nah kuari ku aing dikiriman ye, nu henteu meunang dideuleu. Coba sia kuatan teu. Menurut pikih teu meunang teh dideuleu, ku aing dikiriman, kumaha pandangan hate sia. Can tepi urang maka dinya. Mun can tepi geus bae kuari mah anta anak-anak. Ya atuh hese. Moal jadi luhur lamun teu dicoba ku Gusti Allah. Kipu Doli maka karak neuleu rambut nguliman. Waduh, ini mah sansil ini mah. Cak Gusti Allah batal je sia. Batal geus dicoret di Lauhil Mahfuzna. Kakarak neuleu ngagebay rambut doang ya. Waduh.